Lah. Uh. Gerak, Kang. Daripada ngoprek HP mah, Kang. Ngajaran jadi awewe sekali-kali, Kang. Jadi awewe? Masalah leutik jadi awewe mah. Siap akang mah. Tilik. Gitu atuh. Sekalian pemajikan gering mah. Aduh. Lah. Dadah. Nah, gampang jadi awewe mah. Aduh, Kang. Lain gitu maksudna. Terus apa dong maksudnya? Aduh, lah. Kang, maksudnya mah bantuan beberes sekalian pemajikan gering mah, Kang. Tah meja balatak itu geroheun numpuk can seuseheun, Kang. Bilang dong dari tadi. Kan Aing nggak pakaian kayak gini. Aing boga salaki kitu mah lain ngaringankeun beban, nambahan gering, setruk lila-lila ge kami. Bedul. Kumaha dinye? Awas tempokeun si aku abi. Emangna abi teu bisa marah? Sarua urang ogenan jelema. Tempo engke. Kahareupna rek bakalan kumaha ieu. Kalat naon deh? Henteu kasurupan mah. Asambat dimeni deh. Cicing Kang, ulah loba tanya. Si ieu mah normal teu kasurupan. Setan ge teu beukieun ka si ieu mah. Memang ngaletak si ieu, letak heula ku si ieu. Itu naon yang jadi masalah Nyi? Datang-datang tepugu-pugu ambek-ambekan. Kieu ya Kang, masalah nama teu pira. Teu kaharti ku aturan pamarentah. Aturan pemerintah nu mana di Nyi nu teu kaharti? Eta Kang, aturan BMKG. Batur laliwat memawa BMKG, urang mah teu kabagean. Si BMKG, MBG meureun. Tah eta. Ayeuna Nyai hayang kabagean aturan nu ti mendi. Anak geus kaluar sakola. Ieu reuneuh henteu. MBG mah merena kanu budak sakola, kanu ibu hamil, ibu menyusui, Nyai nyusuan naon? Nyusuan ucing? Yeuh Kang, akang geus poho tawa hilang ingatan. Kumaha deh? Kapanan itu BPKB disakolakeun ku akang? Mata nih gue Pak. Lamun areknya BPKB nu kudu dibere dahar lain Nyai. Paling oge dari BPKB mah meureun ka bank eta manginjem duit. Anu sakola mah nuntut ilmu. Sariet beakeun ku sorangan. Geus kitu lah, mending masak ulah kalah ngurusan BMKG. Tuh, munnya bener BMKG itu tuh arak hujan eta BMKG tah. Pasti ge merokok euy. Nyi, akang rek meuli udud heula ka warung. Akang bade ka warung? Sekalian atuh Kang meuli baso, Nyai hayang baso. Naon? Meuli baso. Heeh Kang, Nyai hayang ka Cidan nuang baso, geus heubeul teh nuang baso Kang. Yeuh Nyi, baso mah 10.000. Di daharna paling keur soranganeun. Mending kena pake meuli endog. Menang 4, bisa sakeluargaeun. Besok meuli loba nyecega, meuli endog bae atuh geura. Geus Kang, ulah ngajarkeun ngirit ka Nyai. Nyai mah geus unggal poe oge ngirit Kang. Undur bosan murakan endog. Sekali-kali we Kang, Nyai hayang murak baso. Yeuh, ari boga kahayang sing bisa nahan, urang teh sing bisa ngirit. Ya akang duit ge cukup keur meuli udud. Ieu Kang, ari baso mah 10.000-an teh bisa kapura ku keluarga Kang. Menang loba. Ari eta akang meuli udud 15.000. Kan ku akang sorangan, Nyai teu ngudud. Budak teu ngudud. Mikir atuh Kang. Lah ulah sok ngajarkeun ka salaki, nu penting mah akang rek meuli udud, balik kopi kudu geus aya. Titik.
Baheula mah keur lengoh, hayang nanaon ge tinggal meuli. Di pura ku sorangan, cenah boga salaki aya nu mang nanggung jawabkeun. Geuning ayeuna ari teu ngemis-ngemis mah ka salaki teu singna dibere. Kumaha ta penonton? Mending keneh rumah tangga kawas kieu atau mending lelengohan? Jawabnya. Aduh lah, puyeng jiga kieu karasana, hirup anu teu puguh alang ujurna. Usaha ka ditu ka dieu eueuh hasilna. Arek digawe mani eueuh pagawean-pagawean acan. Aduh, kudu kumaha atuh ya hirup paling geus jiga kieu. Aduh, Kunaon deh Kang gegeran dulu bae? ripuh nyi eueuh pagawean mah euy. Geus Kang, ulah selang loba pamikiran Kang, cicing bae. Nyungkun maksudna tawa kumaha deh? Lain nyungkun Kang. Yeuh, digawe mah bisi asup neraka. Kumaha maksudna asup neraka? Kapan kudu ngipayahan keluarga? Kumaha maksudna bisa asup neraka? Teu percayaeun si Akang. Yeuh, dangukeun Kang. Lamun Akang digawe ayeuna, otomatis Akang loba duit. Lamun geus loba duit, Akang jadi beunghar. Imah gedong, boga mobil, boga motor, sawah lega, kebon lega. Tah, lamun geus beunghar Akang, otomatis Akang sombong. Tah, jelema sombong teh teu dipikaresep ku Allah Kang. Pasti Akang asup neraka. Bener oge nyi. Ajeun lah, ulah mangga we. Mending kini we. Sok pindah bae Kang.